Nah, apa aing? Lah, ruas juga teu jalma. Wah, jalma kumaha laki heula tuh. Apa sih? Ana basa. Aing. Ya wae, kira-kira laki heula geura we. Geus geura ulang ngorekeun teuing HP tuh. Luhur pangabenerkeun muntah tuh bisa aya hujan ke iris geura. Ah, kalau wanita aing ngurus bararasul segala dititah segala. Mana yo? Terus. Lagi mah hari dupak pisan. Alah, oi. Mun balaki yo. Wah, kata. Loba runtah mending unggul di luhur. Kamanakeun ieu cenah? Tuh kabelah ditukeun we miceuna ulah ka dieu da pipan keur geger di dieu mah. Oh, siap. Aing. Coba dah. Hese ka ditu mah. Aya sagala rang-rang sagala aya kana gawir ka ditu mah lah. Adieu wae ke mah. Aing ge tadi keur ngomong HP di seblok teu kurah karo nyebutkeun tengah haja. Aing ge sarua pokona mah erek di auran runtah. Eka papi tengah haja. Nya jalma teh tadi dititah kapipirkeun kalah kadiekeun. Nah, abang kumaha ngadan kadiekeun panda dititah kaditukeun kapipirkeun. Hehehe. Sorry beb, tengah aja. Suka teu jalma teh da, hampura. Cuma dibawa geura ieu. Ieu na tarajena. Gawean deui geura. Hehehe, puas ya mami saya turun. Beres euy. Hah? Nah, mana tara aja? Coba luhur aing kumaha turun ieu. Aing. Coba ka mana aja mana eueuh deui. Aduh.